Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal amutawahhidi bi istiqaqin 'udul kamal amutanazihi anisyurakai wa nadhari wal amsal Al-Muqaddasi al-sifati khudusi minat taqaya wa intiqa wa itis wa ibisal Alimil ghaibi wa syahadati kabiri muta'a wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadil hadi minadulal wa ala alihi wa ashabil ladina khalatumul amma wa sufatu min mu'afwa wa ala jami'i manitabahum bimalahum min Muhammadi sifati umasibi khalaq Ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka bada amma ba'du ala hadinya wa ala kulinati salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dzikrum sema'ali silsilati wa qadina naksabani wa ma'asulilayah wa jami'ali turidu sunil hadrati sultani awliya ghusil adam qutbil alamin syedina sya'adul qadir ajalina qadallahu sirah wa sana sayyidina abadadi wa sana syahmadati bisamba sana syatoqa khalifu syirban rati syahbubuan min duri Muhammad wa sana maqam syedina syahmad syaibi wa fataji alibi wa sana syah Muhammad abdul ghasil maslu qadallahu sirah wa sulimu kurimu al-islati ma'adim semua ilam malibin hadal kitab al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Masih dina hikmah 208 juz kedua dina halaman 32 anu dimaknaan kamari dina anu padara nu kahiji nya tarante ka asih nalika kapaksa jadi jalan kasalamatan. Urang nyarios kamari manusia mah Allah Subhanahu wa taala maha uningan yen manusia teh ngabogaan tabiat dasar anu doib lemah. Jeung naon jeung kasal horeaman atau bosenan maka Allah yakin lamun ibadah eta saukur dipikeun pilihan sakarep hatena maka manusia bakal leuwih nurutkeun hawa nafsuna sarta moal deui kadeheuskan ka Gusti Allah. Pada itu jangan kasalamatan ke dibuat dina eta. Oge naon seperti urang dahar kan dahar ge urang ku indung urang dibebaskeun dibebaskan aku inung dak nanti ku inung urang dahar mah kadang-kadang sakasampeurna padahal dahar teh jang kewajiban jang kebutuhan urang gitu teu dijadwal isuk beurang sore misalkan teu dijadwal lamun anu dijadwal kitu kadang-kadang teu didahar eta gitu teu dimakan gitu maka ieu teh pikeun teh sabenerna kewajiban teh salaku rante ka asih teh Allah pikeun nyelametkeun hambana maka Allah nurunkeun syariat nyata kewajiban jeung ancaman siksa neraka ieu teh diibaratkeun seperti tawanan anu dirante maka Allah ngagiring eta jalma-jalma ku rante kewajiban sangka mah teu kabur kana jalan salah sanajan karasana berat kapaksa eta teh sabenerna jang kasalamatan kacipta teuing urang tapi eta ku Allah diberi jameunah kitu manusia mah teu ati hayang cilaka kan itu ngaibaratkeun Allah teh kos model kolot ka budak leutik maka Allah mapana teh Allah maparin aturan ibadah ibarat kolot anu maksa anakna sakola atau nginum ubar anu pahit eta budak kan komo kana sakola aku mudi kana ngaji gitu kan luar biasa kan budak ayeuna mah kana ngaji mah paling embung sigana teh benci kana ngaji teh gitu. Nah karena ketika aing ngaji mah ketika urang lillahi ta'ala mah anu kudu ditingali ngaji gitu maka tingali geuleuh ka guruna maka tingali tersep kana ilmuna tapi naon ningali kana parentah Allahna ieu teh nu jadi sok salah sasar ketika urang ngaji ngan saukur diniatan atau kana makhluk hayang pinter oge jadi salah teh sabaloba jamaan misalkan sakola anu ngaji tetep belat gitu kan
Jadi memang nanti lamun niatna urang bener lillahi ta'ala karena Allah marentah ka urang kita nanti Allah jeung Rasul kita marentah talab ilmu maka bakal ikhlas eta nu ditarima. Mau gangguan naon ketika karena Allah mah gitu. Lamun karena makhluk mah pasti we karena saking bosen kan teu doib teh jeung nanti jeung bosenan teh urang teh teh kan jeung kasar. Seperti orang kan ari sholat, ngaji, terus dari zikir. Eta teh kan Allah ibarat orang rek dibere obar. Kusabab urang teh gering. Pan budak teh ngarasa ambek sabar canyaho manfaatna. Tapi kolot memaksa teh bakat kunyaah sangkan eta budak teh bagja dina mangsa nu bakal datang. Tapi bakal loba teh sakali deui dideket-dekekeun loba pisan kolot ayeuna nu salah ngaplikasikeun ka nyaahna. Kalau jadi budak teh, jadi cukup ku mere bekal, mere duit, pakaian, geus beres eta teh nyaah cenah. Teu nyaho dina kahirupan nu selanjutna bakal silih salahkeun. Ceuk inungna maneh kieu, ceuk budakna maneh kieu tungtuna mah ku Allah digurubuskeun. Bari jeung lain sakedeung disiksana teh teh. Allah teh embung ningali hambana saperti kitu. Matak aya dibebankeun syariat. Segala rupa paksaan syariat di dunia, sholat, puasa, zakat, ngaji, zikir, eta ngarupakeun fasilitas di Allah pikeun naon? Urang teh geus syukur alhamdulillah kalau diberi fasilitas eta. Lain saukurna, lain saukur urang bisa dahar leutik eta pas eta mah. Urang didaekeun ngaji lagi merupakeun kanikmatan nu paling tinggi eta teh di Allah teh. Didaekeun ibadah geus paling tinggi. Ngadidik nafsu sangkan urang linde, nyiapkeun tabungan kabagjaan di akhirat atau al-mustaqbal. Oge ngajaga urang sangkan tetep istiqomah naon sanajan keur loyo. Ta ibadah anu dimimitian karasa berat atawa dipaksa ku aturan syariat ingatkeun bentuk kanyaah jeung inayah. Kanyaah jeung pitulung ti Allah supaya ke di akhirat nalika urang balik teh geus samawa secara ruhani, geus sawawa secara ruhani. Urang bakal sadar satamanhunkeun yen paksaan Allah teh geuninganan mata kabagjakeun ka urang. Maka di dia ajaba aneh jelema bangun makhluk teh gitu. Ajabar buka min qaumi yusakuna ila jannah bisa hasil. Maka Allah heran, tapi Allah heran di dia tanda kutipnya lain Allah heran. Karena Allah sok herankeun, sok aneh jelema teh cenah. Kahiji jama anu digiring arjang teh jang hayang dibere dahar teh kudu dipecuteun asa dahar mah. Sok sia. Ai dicokot mah duit, dicokot mah atau misalkan asa ari bahagia mah. Sampaikeun kudu ka kitu beda jeung hawa nafsu mah teh kudu dikitu-kitu. Nya sabaraha cek Allah teh urang heran ka jama anu rek dibere kasehatan, ai dibere kanikmatan nu abadi, tetep kudu dirante cenah. Eta dirante teh dibebanan syariat. Jadi Allah teh heran dia teh ajab dia teh heran ku sifat deudeuna lain heran ka makhlukan lain ingat. Urang mah heran teh pan kieu urang mah heran teh ku sabab eta perkara teh mustahil terjadi gitu eta karena heran urang teh. Oh eta saasep bisa ngapung heran ajib gitu kan. Kayak kama yufalu biasaro kufaro hina yuradu minhum dukhulu fil Islam. Kayaan kieu teh saperti kaum teh kahiji kaum anu digiring manehna kana surga kalian make rantara teh saperti perkara anu dipidamel ku para tawanan jama kafir nalika dipikahayu sangkan manehna asupan agama Islam. Fayaqaduna ila jannati bisalasi fi raqibihim. Manehna dituntun kana surga kana kabungahan kalian rantara teh dina beuheungna. Heuh jam teh jam di dina teh jam dibere dahar anu jeung anu ngeunah teh kubari jeung kudu dirante heula urang mah. Sampai orang yang asup ka surga padahal asup ka surga teh pangabutuh urang li pangabutuh Allah. Tapi naon? Tuh kudu dipaksa model ngaji gitu kan. Maka wahada mana hadis qoluhu itu sarua jeung saperti hadis Rasulullah didawuhkeun ku nanti ku Rasulullah. Mangga pi asari badrin tina waktu perang Badar, tawanan perang Badar. Eta nanti tawanan perang Badar kalau nanti ku Rasul ditita asupkan agama Islam teh. Pada agama Islam teh jang kami mata mahena tapi kudu diperangan heula. Maka cenah dia lawalatuhu ajaballahi min aqami yudakuna ila jannati bisalasil. Maka Allah heran cenah ka kaum anu dituntun manehna kana sawarga kalian make rante. Nyata Allah Subhanahu wa taala nuju maparin gambaran yen hubungan antara al-khaliq jeung nanti jeung makhluk nanti ibarat hubungan kolot jeung budak. Nusalilana ai kolotna embung ningali cilaka budak teh gitu kan. Kamu ngarasa didina kolot ya?
Budak leutik masih sifat dasarna hayang ulin, hayang dahar, hayang nu amis-amis, hayang teh hayang ngeunahna hungkul. Sata horean mandi, horean diajar, kana masalah agama. Lamun diantep sakerep insun, ya, sakumaha manehna, tabiat asalna, eta budak bakal cilaka atau jadi jalma anu teu aya gunana. Begituna hiji kolot anu bijaksana, hiji kolot anu bener, hiji kolot anu taat ka Allah, bakal maksa eta budak dititah ngaji, titah salat, titah taat, titah sakola, dicarek jajan anu dicarek jajan anu matak jadi penyakit. Ulah ulin ka mana wae, dibatas ulina, dibatas jamna. Berat cek urang teh, ai mah kolot teh meni ngekam ka urang teh hayang bebas. Saya tatehna abah teh nya kusum dari iblis gitu budak kitu teh. Hayang bebas, hayang ieu. Padahal mah kolot maksa kitu teh, komoba dijeuh tambahan kitu kan. Ai kolot mah nyaah dengan saukur kadang-kadang eusi peujitna, dandanan dohirna beda jeung guru. Guru mah lain saukur di dunia nempo teh bakal ciri ngabangi hiji guru lamun nempo budakna kasiksa atau sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Kita berat nate perkara tanggung jawab jadi guru teh kitu. Nempo budak geus teu ngaji teh ngrasa hanjakana ya Allah, naha urang nu gagal, naha itu nih. Anaha urang teh teu bisa maksa gitu kan. Atau teu bisa kumaha, sababna embung ningali manehna cilaka. Sedangkan ilmu agama teh ilmu luar biasa, dibawa dipakai di dunia, dipakai di akhirat. Nepi sakapeung urang kudu neunggel ka eta budak. Kalayan nanti nu tegas, mun bapak ke baheula ku almarhum gitu. Maka budak rasa benci sarta cuak kana eta aturan kulantaran manehna tak can nepi kana naon? Ka akalna. Urang can ngerti teh urang teh make dititah salat sih capek-capek, maka dititah zakat, maka dititah puasa, nyiksa sorangan batu mah barang bader urang puasa isuk-isuk sampai ka magrib. Sabanon sehingga urang sabanon kulantaran urang can nepi akalna kana manfaatna. Padahal mah ketika urang geus mendalami kadinya, luar biasa. Ta eta teh kabodohan hiji jalma. Hakikatna urang teh kos budak leutik di payunan ilmu Allah mah. Urang ukurnya nyaho kanikmatan ayeuna dunia sedeukeun Allah uninga kana manfaat anu abadi. Maka itu rantai eta teh syariat hukum-hukum syariat salat, wudu, naon jeung sajabana, zakat, puasa, haji. Eta teh taklif beban ibadah sarta ujian hirup anu karasa peurih sabab bertolak belakang jeung hawa nafsu hayang nama ayeuna teh pan ngagoler atau ulin atau kumaha. Tapi nanti ari Allah nanti urang mah ari ka setan anu mika benci ka urang didukung gitu. Engko cek urang aduh bin setan teh musuh yang nyata, tapi urang teh terus nuturkeun setan. Wah, wegah salat, wegah amalia, wegah ibadah, wegah ngaji, wegah naon. Gitu kan. Ari nanti dituturkeun ka yang setan membanjing urang teh atoh, bahagia, siga merdeka. Tapi ketika panitah Allah anu rasanya ka urang, deudeuh ka urang, anu mere kanikmatan ka urang. Urang teh embung dipikanya ku Allah teh hayang lagi dipikanya ku iblis urang mah. Embung dipikanya ku Allah teh. Seperti urang misalkan ditah ngaji embung naon ngaji. Padahal mah kitu urang teh can nepi akalna kana manfaat eta ngaji. Padahal cek Allah teh nu maha mikawelas mika asih deudeuh teuing maneh teh geuningan. Ku urang arek dipikanya teh nya. Cek Allah teh misalkan itu cek urang teh aku tuh cinta sama kamu ya. Sayang sama kamu, jangan sampai kamu itu celaka. Tuh dihareup teh aya jurang anu nang tawing kalau umumnya murad kadinya mata cilaka ulah kadinya urang teh keukeuh hayang kadinya sampai kudu dirate urang teh tuh dibelon teh didudut gitu ku kewajiban maka eta teh kan urang teh kadang beun genan heueuh nya ieu teh kanikmatan ti Allah geuningan ieu teh hina teh ieu teh pitujuk ti Allah teh kajang kaslametan urang lain jang urang. Maka Allah langkung uninga kana naon anu maslahat pikeun urang dibandingkeun diri urang sorangan. Maka didinya urang hikmahna kudu ngarobah tabiat. Didikan anu keras teh nyata pikeun ngarobah tabiat sifat basyariah ku handap. Anu teh sifat basyariah nu handap. Jadi akhlak anu mulia.
maka tenggelan tadi teh qala teh hukum syariat teh Allah nyieuna teh Allah nyingsieuna neraka teh sia ulah kaditu lamun ceuk urang teh lamun kaditu sia akeukeuh urang teh sok mane lamun teu ngadahar obat mau dibere jajan sia oh urang teh jeung asa kudu dipaksa teuing padahal mah kesehatan kanikmatan jeung diri urang sorangan ya bahkan orang jadi izin gitu karena Allah teh jadi izin henteu teu izin ka Allah eta kana parentana dititah salat padu wae dititah ngaji makomo nya dititah sagala rupa eta naon ieu hakikatna ngarupakeun rahmat anu naon anu ngajamu dina rupa beban ya mere kapait ka urang Allah teh naon kapaitna harus berlawan dengan hawa nafsu supaya urang teh meunang kesehatan supaya urang teh meunang kasalamatan supaya urang teh bisa ngeunah da'a lamun urang geuning mah teu ngeunah da'a aja kasadaran anu telat hikmahna urang kudu tetep taat sanajan can nyaho manfaatna nyata sangkan urang teu hanjakal jagana kasadaran mah biasana datang pandeuri nalika geus naon geus aya ke di alam akhirat aing hanjakal ya Allah ya Rabbi geuning baheula teh Gusti atuh abdi teh kadunyakeun di 5 menit teh oh sia geus aya mah dina neraka ieu maneh ieu perkara naon perkara nu jadi urang contohna laki budak dititah ngaji budak ceurik bakat tingku hayang ulin main bal gitu tapi ku bapana teh dipaksa kudu ngaji teh teh gerang ngaji itu ka majelis eta budak ngerasa bapana teh telenges galak bapak aing mah aing hayang main bola ge ngaji we gitu tapi saenggeus geus gede eta budak mahena bisa maca Al-Quran serta dijal-jalma anu boga tata krama ka Allah, tata krama ka makhluk kan sabab make ilmuna jadi sabar jadi nyaho kana hukum agama maka karep manehna alhamdulillah ya Allah baheula kalau urang teh galak teh geuningan aya hasilna ya untung baheula bapak urang titah ngaji untung baheula bapak urang titah salat untung baheula kitu kalakoe urang teh ngagulkeun tah teh bakal kajadian kita di akhirat samodel kitu wal ajabu wa ta'ajjubu istidamu amri khafiyan sababuhu wa huwa mustahilun alaihi ta'ala qafihi mudhabani salafi yaquluna inna lillahi ajaban wala nalamu haqiqatun wa hum munajjuan wa annahu mas'ul ari nu ngaranna ajaib atau heran jeung ta'ajub teh nyaeta nganggap agung atawa kaget kana hiji perkara anu samar henteu kanyahoan atau mustahil terjadi sarta ari makna heran kitu teh nyaeta mustahil dina hakikatna Allah mah lain beda deui maka dina ieu lapaznya ajiba atau heran teh aya dua pendapat kahiji mazhab ceuk ulama salaf ngadawuhkeun sabuktina tetep ka Allah kasifatan ajab tapi urang sadena henteu terang kana hakikatna sifat ajab eta jadi secara bahasa dina ilmu nanti dina ilmu balaghah aya kieu ajaba atau ta'ajub hatina heran mereka cek Allah aing mah heran ka jelema-jelema cenah kitu kalau muka ngobrol teh jeung malaikat Jibril heran aing ka jelema-jelema ari dibere kanikmatan mun kudu dipaksa cenah komodi dititah gawe mun kurang teh dititah dahar ge kudu dipaksa heula cenah gitu oleh abudun teh kan paksaan urang itu jadi secara bahasa ajaba atau herana Allah teh nalika hijibna teh bukan hamba hati urang kos mode urang heran tadi mustahil terjadi teh maksud Allah mah ajab di dieu teh hartina Allah kaget atawa Allah aya nu apa tapi merupakeun gambaran yen perkara teh dianggap agung ku Allah teh istimewa tuh tingali Jibril makhluk aing nu ngaranna manusia hebatnya ciptaan urang mah kitu tah dia rek ditah dahar ge kudu dipecut heula cenah rek dibere duit ge kudu naon kudu dioloh heula kudu disisinan heula tah jadi beda ajaib jeung urang mah urang ngarasa takjub teh heran teh ku sabab teh perkara nu mustahil tapi terjadi ai cek Allah mah lain kita perkara keagungan diri urang gitu perkara teh keagungan kami keistimewaan kami gitu kan maka tujuan tina ieu uraian nyaeta pikeun ngajaga kasucian akidah atau tanzih
Urang kudu percaya kana anak nu didudukeun ku dalil tapi teu meunang nyaruakeun Allah jeung makhluk. Aya dua jalan madhab anu disebutkeun. Jeung madhab salaf tafwid nari palapat ajab teh salaku sifat Allah tapi masrakeun hakikatna ka Allah. Marahna nyebutkeun Allah teh miboga sifat ajab. Ajaib gitu aneh. Tapi teu sarua jeung anehna mah makhluk. Aya ge ulama khalaf atau takwil. Biasana nafsirkeun ajab teh salaku bentuk ridho atawa panyiksa. Lamun Allah heran ka hiji jalma nu saleh, hatina Allah kacida ridona sarta nganggap agung kana eta hamba. Model kieu urang budak teh dahar. Ya misalkeun aya budak tilu, misalkeun kalian jika makan dulu juk. Itu. Ya. Ini mau makan. Asep makan heula itu. Cici tengah jawab, "Mane teh dahar moal digebot cel teh dahar." Si Aki kemana budak teh eueuh dahar mah embung geus suara geus dahar teh kudu didudut kurang kudu di nanti kudu ditamung kudu ditarik tambah tarik leungeunna gitu tah maka teh Allah teh kasih pika teh tinggal itu si pika makan tuh tingalikeun Aki Asep si pika mah alhamdulillah si di nanti dititah teh hidung sorangan geus teu kunaon geus teu kudu dipaksa nya ari mah kudu walaupun dahar urang teh nya mah kudu dipaksa aing mah dah kita teh kudu didudut we sabab nolak teh aya sama tadi kudu dioloh heula atau disingsieunna karak we dahar anu hiji deui mah kaparo teh aki teh embung we alasan urang geus suara alasan mah geus dagangan maka eta teh tilu golongan eta jamaah teh beda jeung ayeuna teh bener cek Allah tadi teh tuh tingali atuh sebipa dititah ge teu kudu dipapaksa lah hideung sorangan we itu hideung sorangan nah tadi teh khos ya kan itu maka esensina ya al-istinah teh al-istijam nganggap agung nalika Allah disebut ajaib kana hiji perkara nya eta naon eta perkara teh luar biasa dina timbangan Allah. Mulai tadi teh si pika coba pati tinggal hebatlah si pika budak teh soleh. Itu eta teh salah teh lamun diibaratkeun bapak teh Allahna gitu. Hebat teh eta mah hamba teh dititah salat teh teu kudu din teu kudu ieu ngasa ukur ihda we di goroan Allahu akbar. Ini sorangan gitu. Aya. Sanajan Allah Maha Uning karena segala sabab henteu nu samar ka Allah tapi Allah nembungkeun ajaib saka bentuk apresiasi ilahiyah. Itu kan. Jadi kehambana. Jadi negaskeun yen Allah teh miboga sifat iradat pikeun muji atau ngamuyakeun amal-amal nu tangtu mulai tadi kasih tuh da si hakim coba pate tuh asa mah hayang kudu dipaksa wae dicarekan heula tapi dahar keukeuh wareg hakim mah nolak teh ya sok gaya teh ujug saek nolak ka ditu mah ayeuna naon teh ditawaran-tawaran dahar deui jug saek dahar moal karteuing. Maka secara filsafat akidah aya sabaraha poin penting mustahil aya kabodohan sabab heran di makhluk mah sumberna tina teh nyaho teh maka sifat heran anu makhluk eta anu makhluk banget mah nyata mustahil aya di Allah gitu. Aya tanzih nanti jeung isbat filsafatnya teh naon kumaha urang netepkeun naon anu disebutkeun dina wahyu bari teu naon teu tetep nyucikeun Allah sifat anu kakurangan heran ya jalma mah gitu maka ya hubungan holi jumabna sifat ajab Allah mah nembungkeun yen Allah teh miboga respon kana amal hamba ieu mere sumanget ka manusia yen amal urang teh diperhatikeun pisan ku Allah nepi ka tingkat diajibkeun gitu dianggap istimewa. Jadi urang ieu ngajarkeun urang sangkan boga adab dina mikiran sifat Allah netepkeun ayana sifatna tapi nyucikeun tina kakuranganna atau kasaruaan jeung makhluk. Lamun maca hadis ieu saperti Gusti Allah heran ka urang ka hiji jalma anu teu boga sifat bedegong atau sobuah. Maka filsafatna nyata eta jalma teh kacida mulyana dipeunun Allah tapi non nepi ka Allah nganggap eta mah Khalilullah teh da Ibrahim kekasih kami eta mah Rasulullah Habibullah kekasih kami saged naon sabgeus luar biasa bukan keheranan bukan heran cara urang tapi istimewa dina basa manusia sanajan hakikatna heran Allah mah beda mutlak jeung urang walau qaku
yu'aluna dzalika fayaquluna mana ta'ajjubul mansubi ila Allah idharu ajaba hadal amri li khaqili annahu badi'u sani wa huwa anna jannata sanuha anna yusari'a ilaiha li nafsiha. Ari ulama khalafa ngawajibkeun nafsiran kana eta teh mana nyarita hati ta'ajub heran dinisbatkeun ka Allah teh nyata nembungkeun ka ahingan ieu perkara ka makhlukna. Karena sabuktina ieu perkara teh kacida sarta endah mulyana nyata perkara yen sanyana sawarga teh geus sakadahna makhluk kudu kadinya tapi tetap kudu dipaksa cenah tuh maneh teh kudu asup hayang asup ka surga hayang tapi kudu dipaksa gitu jelema aneh cek Allah teh mah ditanya hayang ka surga teh hayang ka neraka embung atuh juga asup ka surga teh embung leumpangna hayang dipangku gedeakeun embung lieuna gitu. Tuh maneh yang ka surga mah salat, zakat, puasa, zikir, ngaji gitu kan. Embung urangna, ongkos mah ka surga cenah. Ka neraka tuh embung Gusti, tapi urang ngajalankeun pagawean neraka tara salat, tara zakat, tara ngaji, tara puasa, tara naon. Komode kana zikir mah wa haula'i yarghabuna anha wa yamtaniuna minha tayuqadu ilaiha bisalasil kama yuqaduna ila amri makruh. Sedangkan ari maranehna zaman-zaman disebut tadi kalaka teresep yang ka surga mu hayang Allah atuh salat embung geuleuh naonna aya kan ka neraka aya manaon ka neraka engko Allah teh nyaah ka urang aing teh geus mika nyaah ka maneh ku jalan mere itu salat jalan ka surga mah tu zakat tu puasa tu zikir tu ngaji tu hade ka sasama manusia berehan bageur tapi maneh mah kalah embung kalah resep kana jalan neraka. Pasalia cenah maneh mah omongan teh itu kan cek Allah teh dinahanha mata urang asup ka neraka teh bukan Allah bakena tapi pilihan urang Allah mah geus mere palawang nya taran-taran teh beban syariat ka urang teh ieu bagi zaman nu awam beban syariat teh beda jeung zaman nu khos nya nu tadi teh pika teh jeung mah khos pika mam mangga ieu bade nyeuk dahar mam sorangan teh alhamdulillahirabbil alamin beres Sep, misalnya dah teh kelas curik di tita dahar teh, hari mana kelas leweh di dahar teh, bulus ya nyokot sapu injuk, awak saya dahar mah nyatunya dahar dah bari jeung ambekan dahar teh gitu, geus teh utur ngeunah teh enak, tuh urang mah untung tadi di tita dahar ku indung urang, lamun teh urang pasti lulus, mun sakieu mah tadi teh teu kasusna kaparo teh. Dahar kan itu embung kana lumpat embung teungeunah dahar nage naon nu kitu dahar nage mung urang mah gege berarti eta mah lumpat kana neraka asep teh mah tadi golongan nu awam kudu dipapaksa kos mode urang kitu salat kudu dipapaksa kudu ditecah kudu digogorowan heula Allahu akbar tara kurang beujeng aing mah euy hararese rek salat teh model kitu nya analogina nya gitu kan mata aneh cenah kitu neng jelema aneh gitu kan ongkol geus dititah dahar bareng kudu dipaksa jadi ya jadi ulama kholaf nggunakeun metode tawil teh nafsiran lapat dina harta literatur kana harti majazi literal kana majazi maksudna Allah disebut heran teh lain hartina Allah kaget aduh aing kaget euy aya jelema kos model si Haki gitu kos model si Asep gitu dititah dahar teh kalah embung lain heran kos urang gitu tapi cenah Allah nembungkeun ka makhlukna yen aya hiji perkara anu kacida ahengna sarta luar biasa atau badiu asyari'i cenah badiru asaan nyata naon objek anu diahengkeunna nyata perbedaan antara agungna ibadah Allah sawarga jeung paripola manusia anu hayang kana neraka gitu kan ongko embung kana neraka teh saya cek kalau cek mamah kita cek kawarong mah hari kata tok ulin ka ditu atuh bisi celakeun kata urang kalah dicelakeun lamun mana teu ngawaro diteunggeus ya da keukeuh urang teh kalah teu ngawaro pas diteunggeul atuh nyebut galak aing si mamah teh galak kan maksudna ka Allah gitu kan urang mun tega Allah mah urang 30 poe teu meunang dahar beurang mun tega Allah mah urang keur ulin tita salat heuh tah kitu si ucup teh gitu kan mudah kalian kan gitunya ketika dititah ku hake siga tega ka hake teh tega ka hake mah urang keur geunah-geunah kieu sifat gitu kok aing yak dibere ngeunah kete kalian teh bakal karasa gedena aku mulai bapak balah dikobong gitu
oh aing baheula teh rajin gitu di titah kitu kieu teh daek teh jadi hampam birit gitu Sep mata ketika bawa ka kolot teh acara rese bak hampam birit mah babari ku kulut asal mah heuh keur leutik mah ku kulut terus aing keur ngeundangeun asari dibanjur ku saember cai bari jeung dihudangkeun atuh lain ku leungeun maka asep mah masih kena leuheung diudangkeun kitu bapa mah sirah teh ku sunat suku udang beli di taknya tapi karasan ayeuna tara hese hudang subuh gitu baheula mah heuh siga tega Allah teh siga tega ka urang ke resep-resep ulin kita salat resep-resep barang dahat kita puasa sabulan nah teu keur boga duit ngala duit sorangan kudu sedekah kudu zakat naon Allah teh aing mah batu bari anu teh mere anu kapaksa merena teh kata geus di surga teh geuningan alhamdulillah geuningan Allah teh nyaeun ka urang geuningan Allah nyingsinan baheula teh supaya urang salamet gitu kan da inu dasanakeun mah hese neng gitu kedu mah kedu misalkan tadi teh akan coba dinisbatkeun contoh misalnya ka jamaah khawas ieu jamaah awam itu jamaah kafaro nu nolak teh gitu kan lain bener nah teh misal kafaro mau cucup di tahudang teh rarese ini kan logika kesalamatannya pisapat nilai hiji perkara nu subutmu ya lamun eta perkara dipikah hayang surga teh puncakna kanikmatan lamun manusia ningkahanana berarti manehna ruksak jamaah anu mun dibere nikmat zaman normal teh ya lain ucup prima ieu aya kadaharan sok dahar embung mun dahar teh dodot si prima teh dahar teh dikuat heula ku bapak teh cucu mah kalah kabur cek si prima teh geus teh terap ngeunah aing mah ditawar ka batur dahar beres tadi ditawaran dahar ku si bapa cucu mah naon aing mun dahar teh kalaparan nyeri beuteung naon geus rupa-rupa geus umur teh geus loba penyakit datang da ieu nya kadang-kadang urang teu ngarti teu pahami anilah teu paham karena maksudna Allah gitu entah urang teh kudu singna teh paksaan Allah teh jang kaselamatan urang Allah ngagunakeun paksaan kewajiban atau taklif teh beban ibadah pikeun kepentingan urang lain kepentingan Allah mode nomor tadi teh bapa nih tadahar jang kalian wareg lain jang bapa moal kieu sipina teh sipikan nu daharna bapa nu waregna duh alhamdulillah sipika geus dahar jadi wareg dah henteu teu mungkin gitu. Tapi ketika Allah ningali misalkan model teh asep tadi teh kalian kudu disiksa nya digebuatan gitu sok sia salat teh sok sia dahar ieu mah si haki ketika kolotna ningali budak teh jadi kalaparan mudahar teh jadi naon awakna begang gitu kan loba cacingna gitu kan dina awakna teh sabetara barang dahar teh ya mata belok gitu kan gitu teh terus ieu teh karoning teh leuleus tara dahar teh cenah tetep kolot mah tega gitu kan cenah karunya budak teh bawa ka rumah sakit jadi negaskeun wa teh wa qabala muradu bi ta'ajjubi lajimuhu wa huwa isan ila muta'ajjibu minhu fa innaka idza qulta ma'alam zaidan yajimu kana tajul isan sata dicaritakeun yen anu dimaksud ta'ajjub di dieu teh nyata lajimna nyata maparin kasayan ka pihak anu diherankeun kana saenyana anjeunna nalika ngomong kacida pinter eta si Zaid mangka teh eta hal teh ngandung arti boga maksud pikeun mere kasayan ka manehna si pika mah pinter dia geulis bagus tatos tadi imam teh atos enak teh enak kalau teh mah geus kieu juk ameng enak engke imam deui nya jam sakit muhun udah jam 3 arek dahar teh indah teh kan nikmatin ngeunah keneh kalian kalaparan atau teu kalaparan atau mikir tong kalaparan gitu kan pas itu menang dahar wae kan gitu kan geus kena nya si pika jam 2 teh datang deui jam 3 teh datang dahar asar mamah bade emam sok geus gitu itu lanceuk maneh ka mana si Asep teuing mamah da ulin kana main bola ai si eta ini teh itu bapak teh sia teh Kamaludin aik nyatu moal engka tuh sakedeung di ari sia cenah burus teh kada bari contoh tega aing teh boga kolot teh main bola sakedeung mun ulah gitu dah teh bari amekan gitu tapi geus teh nikmat terang gitu hiji mana ka mana lanceuk mana sakit kabur ka di dahar kabur ka di sisi jalan
tungtuna marek rek balik ka imah teu wani gitu kan. Tungtuna mulungan dina tong sampah gitu kan. Gitu. Wan kitu analogina tah urang teh mudah-mudahan kitu. Ya. Jadi wa ikramu palmana asanu rabbuka ilaha ula ya qaumil hayasu da'uhum ila jannati wa saqahum ilaiha karoha. Sata maksudnya ngamuyakeun ka maneh teh mangka harteuna nyata pangeran anjeun geus maparin kasihan ka maneh di mana anjeun geus nyauran manehna kana sawarga sata numtun ngagiring manehna kana dina kalayan kapaksa. Urang hayang asup ka surga kudu dipaksa heula aneh nya teh. Ajib gitu kan. Maka wa faidatun taklifuhum hinaidin idharu mutabidim kama yamru kamalik itu seperti raja kan lagi mau dititah ku raja bunga gitu kan modal si ucup gitu kan lamun tadi dititah ku ka haki cicing jamudut ya kita ambeukeun ka urang naon kitu teu nita-nita sombong ka urang geus amba ngaji deui kitu. Tapi ketika dititah al model misalkan model si prima deket-deket pan wani nyium haki gitu. Model orang kan saking geus deket nah ditu tah berarti haki teh make keneh ka urang. Nah, contoh kalian di antara kalian si bahasa itu lamun teu ditanya ku haki teu dititah teu naon caricing kalian teh bahkan naon bahkan ka susulumputan. Tiga jauh gitu kan. Itu tah berarti urang geus kitu ka Allah teh gitu. Nah, jadi kalian maksudnya pikeun naon pikeun nambahan deket nah hubungan serta nambahan kamu ya pan medena si prima kan deket jeung haki sare unggal peuting jeung haki ngagoromel haki gitu kan gitu kan dahar unggal ditah ku haki pan haki ngali teh diteh we sia si cuma mawanieun gitu juga sabar sok dititah teh geus deket teh gitu kan geus deket teh haki jajan lapar duitna geus deket teh. Tapi lamun si prima sakali teu dititah teu ditanya, cuma kunaon urang teh nya euy asal halina, ikhlas ngajauhan urang. Perkara-perkara semudah kitu Allah ka urang teh nya. Ngarti teh. Ngarti ini. Ngerti ya, semengerti ya. Ya, jika ngerti ya. Seperti gitulah. Tujuan Allah mere taklif ka urang beban ibadah teh lain urang rek bebanan urang tapi Allah teh rasanya rasa deudeuh arek mere kanikmatan anu langgeng ka urang ngan urang sabalikna aneh teh urang mah jelema aneh teh dibere nikmat teh kalah embung dibere duit hayang nyekel seuneu nya dibere amis hayang nu pait gitu kan dibere beunghar hayang miskin gitu kan nah, seperti gitu. Jadi ieu teh ngabenerkeun marupa peta perjalanan ruhani. Urang diajak pikeun introspeksi nah urang masih kena di level tawanan anu kudu digiring teh model si Kemal atau anu diancam atau urang anu khos nu model pika tadi teh ya teu daek we jadwal emam eta teh wih mamah rek emam heujuh bageus sok itu laukna di ditu nya tah eta canakna sesakeun lanceuk maneh nya dahar bajeng nikmat teu dicarekan ku kolot teh dibere lagi sasempat kudu disiksa heula ya ke kabur gitu kan kalang ajuhan diberi dahar sangu yang dahar tai gitu kan seperti gitu ya. Dan yang itu bisa disampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.